Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayeuna simkuring bade ngalanjutkeun video part 2 nya ngadamel kolecer jegur golang tina kayu tisuk tilumeter. Ayeuna proses ngadamel lubang kanggo barumbungna wargi. Jadina ayeuna simkuring bade ngukur heula ieu tos ngadamel barumbungna. Tah jadi perwargi ngadamel lubang kanggo barumbungna parantos rengse. Ayeuna tinggal ngatur kelunturanna. Tah ieu proses anu ngaraut anu tadi teu beunang diserutnya perwargi. Jadi kerja make peso raut lamun tos tiasa diserut.
kayu proses ngararapih deui bebenduna karena kurang sae jadi kusum kuring dirarapih deui parawargi. Tah jadi parawargi ngatur kelenturana parantos rengse, mungkin video pengetesanna lanjut di part katiluna nya. Video ayeuna dugi ka dieu heula. Ka parawargi bantu di like sareng subrek nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.